Riung ngumpul aya nyaeta sejak kulawargi anu parahna dunia religius sejak ngawulah rumah tangga mudah-mudahan ku pangrojong pangdoa suci oge aya ridho ti Allah Subhanahu wa taala sarehatna gelis sejak nyuhunkeun widi sejak pamit sejak nyuhunkeun doa ibu ramahna ngagedekeun nu geulis teh linggih di payunan anak saatos narengse manawi sadaya kulawargi mangga mahirma anu parantos aya mangga linggihna mantengah sejak kosong pun kana kasumpingan anak manawi simpuri ngaraos reus Tukahna sanggarias Maharani sejak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi jisim kuring nulipi hormat, sugrining puja puji kalina syukur sumaga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna dinas sonten ieu urang tiasa kempelariung mungkulung teu aya sanes sejak nyaksa di hiji acara adat nyaeta siraman calon panganten nu geulis Neng Asri Utami anu dina dinten enjing kalayan pangersati Allah Subhanahu wa taala mantena sejamungkas mangsa lalagasa gerang langkung 20 tahun katukang mantena dirorok diatik dididik ku ibu ramana kiwari sejak miang sejak diikhlas ridokeun ku mamah ku emak jeung ku bapa anak baheula nuturkeun salage hidup saroge hidup tong salampang oh salamullah ala tohatullah salamullah ala yasin badir
ieu samping jadi saksi yen baheula mah hidup kungsi limang hidup kungsi ngarang nang hidup moal inget tah buktina ieu Bapak hidup duhur pat nyawa jeung Bapak bakal nganter ngadajak hidup bismillah anaking antos heula sakedap neleng nangku puton ka putra ya asri teh kanya bapak nya asih bangkeun putra bapak hidup saha payuna di hidup bagus anak asli mual corean nyawang alam katukang gelis malika hidup aya dina wewentengan emak nyorean nyawang alam katukang nalika hidup masih keneh dikandung ku emak dina waktu harita sabulan 2 bulan 3 bulan anak hidup lain barang anu enteng tapi barang bangga nu dipibanda 5 bulan harida yang gigit tengah nangkuban komo Allah lumungsur bakir hidup kubrang ke alam dunia bare kesang ngagaraja geus ditolih ku emak kanyeri emak tingah tanpa sewangan ngarorok ngatik ngadidik emak ikhlaskeun ridokeun eta sinjang geura buka dina acara ecek aisan bismillahirrahmanirrahim ju asli anak emak jimat lahir jeung batin dirangkul mak dirangkul asli alhamdulillah bapak tingali ka bapak mun kamari teu ngawidiana asli hayang digawe di Jogja Bapak wayah na ikhlas ridhokeun Pak isukan mah nu geulis bakal dicanda ku carogena urang mah ngan saukur ngadoakeun Pak sing ikhlas sing ridho Bapak ka mana nya lumampah ka mana nya indit tu geulis urang teu ngaboga-boga doa Bapak manteng langgeng geus beres tugas Bapak baheula barang gubrang ka alam dunya Bapak boga putra nu bungsu asri lir ngabeula-beulana ieu lilin insyaallah jadi cacaan tos beres tugas Bapak ngagedekeun ku putra ti kawin orok nanti kadidik geus jadi sarjana Bapak paeh muso Bapak dukuh pet nyawa geura tiup eta lilin Bapak yen ngagedekeun ingkang putra tos beres mangga bismillahirrahmanirrahim tiup ku Bapak sareng ku asri alhamdulillah kirang asri sarua riwang geulis najan ku emak Aisyah geus dilepaskeun lilin ku Bapak sahayana geus ditiup tapi insyaallah doana cacaanna marengan jeung ari samping teh dadasar bageus baheula hidup parang asri kubrang ka alam singina moal mawana naon cu iwal tilu rupa amal soleh ilmu manfaat jeung anak anu soleh eta lambangna tina urang rupa-rupa kembang bageur ieu teh romantika dina rumah tangga aya rumah tangga teh enteng bangga enteng mah isukan bakal laksana dina waktu hitungan detik tapi banggana rumah tangga sang panutan bisi aya dina rumah tangga aya suka jeung duka aya baja ayunan Allah Subhanahu wa taala geulis asri sakali deui geulis anak dangukeun papagon ieu asri tak geulis hiji anak anu doraka tilu jadiin
indung jeung bapana sawarga moal laksana lamun hidup hayang bagja rumah tangga geura kunjung indung anu ngakandung geura pira ayeuna nya mak jeung bapa hidup masih keneh cuman mah sembaheun abdi nedawidi abdi dinten enjing bade nikah hapunten abdi rumaos abdi lamokot ku dosa abdi kirang tata titik diduga prayoga kirang tata titik diduga prayoga ampun ma nu kasuhun hapunten asri mung tiasa nusahakeun bae mugia emak damang salah Lidian abdi enjing bade nuturkeun saroge abdi bade nuturkeun saroge abdi mugia nyaheun sing janten imam anu saleh geus asli jika sampean salira kuas supaya dibersihkan jadi saksi bager ieu pasang ngalahirkeun hidup ngarorok saha nu kedah dipihormat ya pisan hadap nacu di pusat insyaallah sawarga aya dina hadap gendam paha sampean mah hidup cu sabelah deui bageun sampean mah hidup mah diongket-ongket dikerleuti dilahun diusapan ti ku kaheman tah ieu bageun dampal sampean mah sakali deui doakeun alhamdulillah baca kerhidat asli lungsur deui cu hidup ma palobe di mak lahir jeung dinten ieu abdi meh nyumuh dina luhureun dempa sampean salira anu asri geus cimak mak lahir jeung abdi tos gelis dirangkul makna dirangkul sakali deui emak ieu putra emak nedah hapunten sakali deui arewoskeun asli kana sepila maka kadang we abdi utosna mumpet ampun emak naon kasebatna abdi tanpa ampunan salira emak atuh kasagarupi pengorbanan emak kanggo abdi katampi pisan alhamdulillah dan senah urang ke alam dunia aya indung jeung bapa poho kadangkala kana kewajiban bapak ieu asri putra bapak enjing bade nikah kakang gigin suka abdi ridho abdi kumargi kitu bapak mugi unigali ikhlas ridho kangge nikahkeun abdi ngawalian abdi dina dinten enjing hapunten asri bapak ajan tiasa kula tarima ka bapak mangga eta walah tah kamundut Kang Putra bismillahirrahmanirrahim anaki asri anak bapak pahampura jeung doa bapak oge kudu dipentang geuli kudu dihampura oge didoakeun pisan bagi du hidup geura rumah brau geura miang geura tuturkeun salaki itu Bapak ikhlas ridho lillahi Allahu akbar
insya Allah guys kajungjunan hidup kapanutan hidup tawis bakti kamantenan sami ieu saya tan kebersihan kalau patah hidup bapak hapunten abdi astagfirullah ya astagfirullah minal khotoya gelis jadi saksi penuh perjuangan dampah sampean bapak hidup kanggo ngagedekeun hidup dikawin kapungkur dugi kasirat enjing ngawasu kebersihan dampah sampean diwangian bager mudah-mudahan jantan wawangi hirup-hidup pinuh ku kasenangan kabagjaan kabarokahan alhamdulillah hirobila alamin tos lungsurkeun bager atas diwangian alhamdulillah lungsurkeun apa sekali deh abdi mungkin ka bapak sering pusing bapak sering jengkel ke abdi subhanallah alhamdulillah bapak sing damang sing sehat tiasa ningali abdi di rumah tangga jadi kabagjaan tos gelis anak gerarangkul bapak hidup harewaskeun kana cepilna sok kanuhunkeun hidup geus digedekeun geus dibelaan ti kawit kubrang ka alam dunya nepi ka ayeuna bapak diduakeun ku apa bagi jo bagir anak didoakeun ku bapak mugia hidup sing panjang umur kebiaan prastaarna disun ku bapak pangjajab doa juh asli ikhlas hidup pisan aya nama bapak teh dan tesorangan hidup rek niat abdi doakeun abdi geus asli tos gelis teteh ku abdi tos diuruna teteh ku abdi tos seueur direpot apunten asli teh doakeun abdi rumah tangga yo tos disun taarna akeun alhamdulillah yo nyacu gelis nakah hidup alah mananti nangeun daug bebeurna asli yo kakak senang kakak bunga nikah keur hidup naon rupa pamaksudan hidup senang didoakeun ku kakak bageut yo nyacu biar buka lambaran anyar dina kahirupan di alam dunya sing cager bager ulah pohok kakak-kakak robah harta hidup jadi jamaah anu sukses yo didoakeun alhamdulillah hatur nuhun abdi biasa disaksian keneh kumaha didoakeun eta sarua kalau turah doakeun asli uang yo karena uang alhamdulillah gelis abdi nyuhunkeun pidoa uang sing damang sing sehat yo gelis didoakeun uang nyasu alhamdulillah rabbil alamin tos disuntarna mah disuntarna yo gelis bagja kang hidup paingan alhamdulillah dakwah hiji deui mah tos ngantunkeun kamari enggal keneh nyasu aya wakilakeun bae insyaallah anjeunna nyaksian anjeunna ge insyaallah ikhlasin didoa alhamdulillah disuntaarna wah jo bager geura mitambayan rumah tangga oge ieu kasepuhan ti Gunung Sawung bager alhamdulillah aya para sumping kalayan ayeuna tiasa nyakseni hidup jo sami ikhlasin didoain pisan kalayan anjeunna jajab andung doa hidup manunu kabager sami kuhidap meureunna bapak geling isik da saburuan sok seueur ka giridik sok seueur aya naon rupi kagandengan watating oge sami mayendah hapunten abdi doakeun abdi jeung didoa alhamdulillah sehat keneh ayeuna kalayan enjing oge
abdi bade rumah tangga bade sehat jauh didoakeun Sri sing baca alhamdulillah sami jauh didoakeun bisa hatur nuhun bibi tos ngerak dirang sok jauh bakir pangdoa kisaraya sok ngajajar sadayana jauh alhamdulillah tikido alhamdulillah sadayana aya manehna abi hapunten naon rupi sakumawantun kasarira tah ieu dulu urang sadayana yo bakir alhamdulillah rabbil alamin iya mah edah mohon sami hidup sakumawan untuk kapa edah nanya su Pak Heru hapunten abdi sakumawan tuh yo didoakeun bisa geus pesan alhamdulillah rabbil alamin dihapura pisan gelis ku mama alhamdulillah selamat jung Ri Allah abdi nuturkeun jaga sing damang sing sehat sadaya doakeun gelis anak lega beurang lega penting kakak ikhlas hidup si jadi jamaah sukses Pak didoakeun nya su dan tong salam tong hari gelis anak aduh ya tingali nu geulis bapak ke pami ditarik ngesun da bisna nu pagi dieu hiji dua tingali neng tingali ieu kamera teu kenging peureum saya hiji dua tilu subhanallah alhamdulillah rabbil alamin oh sekali lagi satu lihat sini semua lihat sini bapak naro da ningali sakedik lah neng pena mung tiasa ningali kana kamera ieu ti Mister anu live streaming saurna tiasa dibika kayaknya aya dina hakikatna mudah-mudahan ku dibajurkeun saya kembang doaan khusus ku bapatan ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika dinangna neng diupah apa lamun geus wancina diibakan aha hilap deui kakage emak sareng bapak patepung labung munggaran aya jodoh widi ti Gusti Nama Suci dugi ka ayeuna regreg pageh jodohna tuang putrana tos arageung hidup ayeuna nu terakhir bade ditikahkeun urang kocorkeun urang kucurkeun ieu cai ti duaan ti emak ti bapak mudah-mudahan janteng ti tiis bisi aya naon rupi katusayan hiji dua bismillahirrahmanirrahim bulumbung jan rahayu ngemban jalan kawaluya bulumbung jan rahayu ngemban jalan kawaluya mangga acara siraman dibika lapad basmalah bismillahirrahmanirrahim atos ngucur kuneng ditandean kayaknya mak mangga nyandak bade dihaneutan ieu mah moal dihaneutan mangga atuh mangga bade dihaneutan mangga henteu wae teu sayos geulis mama emak nibakan hidup ku asri ditandian dina dadanya cu mudah-mudahan ngabersihan naon rupi reregeun kokotor nu aya dina salira hidup mangga mak bismillahirrahmanirrahim geura kocorkeun geura kucurkeun kanu geulis ieu cai kaheman cai kawelas kasih mudah-mudahan si geulis teu sombong takabur adigung adiguna baheula mah fungsi nyibahkan hidup cu ayeuna oge nyibahkan hidup di jurung laku bageur sing bersih hate ulah sombong takabur adigung adiguna komo di lembur batur bageur teu aya depa mun tangan jiwa dituturkeun salah hidup cenah salah kita pangeran di alam dunia tos 3 kali mah kuneng disekakeun neng asri disekakeun kana raraid nah itu alhamdulillah terakhir mah nyandak kana tangan ditamaskeun nah nyandak deui alhamdulillah sok ditamaskeun disekakeun tah ieu ju bageur sing dareh deh someah hade hate alhamdulillah itu pisan bapak mangga ti pali ditu pak rahing ti dieu mah rada sesah mak ngalih ka dieu nu ngibakan ke ti pali ditu sadayana
gelis anak ti bapak arang langka ngibakan hidup tapi cu aya nama panginten sami jajak pangjurung laku bapak ngibakan anak tina dampa sampean heula Pak mudah-mudahan si gelis ditincakeun dilengkahkeun kana jalan anu sae jalan anu lempeng bismillahirrahmanirrahim ju gelis ulah kabawa ku sakabah-kabahnya cu di kota kahirupan geura tuturkeun salak hidup bapak ieu diri ngibakan mudah-mudahan hidup bersih lahir bersih batin tekad ucap lampah dina rumah tangga hidup salamina aya dina jalan panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teras ditamasan ku bapak disun tok Pak tos biasa iya nah dikerjo nyasi bapak mah arang langka baheula ngibakan hidup tapi aya nama su ajajak jung disun deui Pak. Alhamdulillah asli sing soleh sing dareh deh someh hade hate di lembur batur asli ya cu doakeun bapak tos tahan bapak tidinya si 2 3 tinggali tah terus dibakan alhamdulillah rabbil alamin mangga maaf sena palih ditu sok ayeuna mah wayahna ek diibakan ku teteh bagir jung nyacu hampura sakali di baheula urang sok silih simbeuh tapi lain geuleuh eta mah silih simbeuh ku kadeudeut ayeuna ge sarua diibakan teh bakating ku deudeuh didoakeun alhamdulillah bagir jung terakhir ditamasan teras di sun ku teteh tah itu panginten hirup akur jeung dulur insyaallah bagir hirup hidup aya dina kaluginaan aya dina kabagjaan an cek hidup ngan rada tebih engke mah beuki jauh pisan ci nya hidup mah di ditu di dayeuh aa mah atatang di pangandarankeun nu penting mah doana sareng sadayana alhamdulillah rabbil alamin ditamasan sakedik ya teras di sun ayeuna mah tos di ibakan sudah tujuh nyaah pisan kitu alhamdulillah rabbil alamin mangga mah sena di Ciamis sami ya ge satuhu satia pisan ka hidup bageur nyebat nage teu panasaran lamun nu geulis kahoyongna asri tos laksana kajenting cek paripaosna ayeuna naon nupi kahoyong hidup di subadanan anjeunna ikhlas tiru pisan tah buktosna aya di payunan salira alhamdulillah rojongan bantosanana jangan beli bade disun keduaan ti dieu jangan oke mangga wah alhamdulillah nah ke ditamasan itu baju baget alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah tos si doa diuat baget alhamdulillah rabbil alamin tuh teras salajengna ka uwa-uwaan sabajur sewang mah mangga wa mangga wa sabanjur mah teras di tamasan nu geulis itu alhamdulillah kade eta ulah ditakolkeun eta nanya cantingna sabanjur sewang bae ambeh teu lami teuing tur sabanjur teras nyanda kana tangan diusapkeun deket tiris nah itu WN ini adalah contoh yang paling baik nah itu tur teras disun wa mah 2 kali 3 kali terakhir ta anak jung bager sumpon tadi teh adudung keng bakan alhamdulillah ieu uwa nya itu nya bibi di Gunung Sawung terus aya nya teh wawakil baginten kamari da abdi ngobrol sareng Mang Ohim saurna moal sadayana ka dieu parantos naritip sapalih ieu aya alhamdulillah wakilna ngiri bakan tuh bager sok wae mohon katarik nyabi da make up ti Maharani mah anti badai
tahun sabaraina nu diangker ya 4 juta setengah. Alhamdulillah mohon 4 juta setengah Maharani ya. Pilih ieu mah bilih aya anu peryogi ku dekoran atau piriasan kantun sumping wae ka Sanggarias Maharani. Tong dicandak etina mama nu mohon. Kantun sumping ka Sanggarias Maharani Gardu Jaya. Kantun sumping ka Maharani kadehila ta ieu fotograferna sareng video syutingna ka Mr. Shooting Production. Alhamdulillah wah nyibakannya. Ieu mah da Cipanon kabinga tadi marus ras suara raasnya cu beres roes diibakan. Maka nu sanesna nu teu acan ibakan teu kenging disiapkeun pisan mam kanggo ibakna operator sound system nu tiluan teu acan aribak jabat teu acan garaduh jodoh insyaallah diibakan ku ieu ditamasan ku imah euy ti dieu garaduh jodoh tong suraseuti da ieu kita yakin sai jajak doa ka hidup bageun sakali ti kakak hirup di lembur batur nu kahiji jujur nu kadua sing dareh some hade hate pepeuceuk ulah sombong takabur tuturkeun salaki hidup sing bajak bageun dina rumah tangga. Lahir Julias tayu pisan di Garut wayahna uyos teh nyemoang ke mah dihanetan tah haneutnya cek kakak ge piwarang dihanetan geus sai haneut tong wae mah tos bageun pada posisi kumaha mangga diposisikeun abi kirang terang pada kitu pada kieu anjing pada jatuh prabi manawi ka kakak sepuhan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa adil sultan. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainahum wa bil khair. Barakallahu lak baraka alaika wa jama'a bainahum. Barakallahu laka wa jama'a bainahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imam. Ya Allah, mudah-mudahan Gusti ibadanan sareng pamakta dan abdi sakola wardi sujan nikahkeun pun astri utami kana gigin ginanjar. Ya Allah ya rabbal alamin, mugi Gusti ngaijabah kana hoyong abdi sadaya hoyong manten. Mudah-mudahan astri utami sareng gigin ginanjar sing janten insan anu berguna kanggo sadayana. Oke, mudah-mudahan di rumah tangga sing samawa sakinah mawaddah warahmah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tatina taramna lakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini tuh nyawerkeun mangga anu bade belum nyawer. Oke ulah bari barang dahar sabab lamun sawer bari barang duhda dipait jeung duhgan mah kada digentos ku halain gitu lu digentos ku ji Samsu jeung Sprite supaya leuleus kana genggerong anu nyawer. Geus lah ieu mah ngacaprak. Ieu mah sakedeung nih butut-butut acan nyawerna ge lah ngahibur wae isukan da moal nyawer isukan mati rombongan ti Ciamis. Urang buka ku haleung urang kawit ku hariri Meng Asri anu mirip Agnes Monica. Haleung ngadumpi wajan hariring ngandung pepeling. Bismillah jantan wiwitan mugi Gusti nang tayungan nu geulis enjing rendengan Neng Asri deui anu geulis kawanti-wanti salamat nu pangantenan ulah aya kakilengan Neng Asri sangkan aya kasenangan sok ngahiji ngarangkep sing patri rangkep repok jodoh teguh iman tur sarolehat
Wakil teman takwa ka ilahi walagri rabi ginulu rahayu. Tukang gendang sok siap gendangan sudah bae aya nu nyawernya kadinya oge kita aya tukang gendang kara poe anak gendangan lainnya ku tah sok si urang nyawer kalitunya yu urang sawer babarengan yu urang engke heula ku asli lah ada gede yu urang tabur kababaturan siap tukang kadi tangannya hiji dua awur sawerana di awur sawerana di awur sawerana di awur sawerana di awur tukul saha mencolong urang imah tabentang saha tinggal di darang gaya hayu urang petik kuneng asri hayu urang petik kur sarerea aya kene anu sajutana kur wah besok tah wah sebenang wae tah 2000 euy lah ayeuna ada urang yang mulu mah hayang tuh menang dina prehu alhamdulillah lah ieu mah simbol cing saha wae anu kenging ieu sinjang insyaallah lamun nah ieu panu basana ieu ulah jauh teuing mun tadi ieu mah lain rek nepakeun kokotor rek nu gegeuleuh nya apa eta mah 100.000 nu ieu nah di dieu da lain kuring nu ngalungkeun lagi geus satu anu nya cokot moal jadi digentos henteu micen gegeuleuh henteu micen kokotor ka batur neng asli mah oh nu eta moal nya kabeh oh nu ieu beureum handeg sih handeg lain ku abi ulah as cicing gandeng aya menolotot wae nu sabab acarana aslinya mah ulah dalungkeun tingka gulenya berapa nyamu mana harup sok siap rek marulung mas sinjang ieu mah digentosan anu tarina 400.000 anu jadi 600.000 tuh satu dua oh skalas awas hitungan yang menentukan tiga oh itu dirajung oh ini mon kenapa itu ge cicing tabaksa ulah ngajeret nih aya kolot di hareup nih gila-gila teuing hitung rek ieu et bala naon ada budak orang ke siap hei 1 2 3 ya terakhirnya aneh malina bohong ieu serius Mas 100 minta ngilangan ge da biasana rumah tangga mah yang lila hiji 88 oh geus nah ya 88 setengah 100 kadieu sia kadieu simutkeun buat kadieu teu kaji aya ku tatangga keneh nah aku tatangga da dulur naon cenah Sri mana halik mana tuh nyari Oscar itu menang kulkas berwarna cicing heula atuh dengekeun pesan dan kesan bibi nyanggakeun eta sinjang kangge bibi sanes bae bade nepakeun gegeuleuh atana kokotor sanes bae bade nepakeun gegeuleuh atawa kokotor namun abdi niat sodaqo ugia ieu sinjang sing tiasa dimanfaatkeun sakali di abdi doakeun rumah tangga sing kenging kabagjaan lahir sareng batin pasikeun kitu minta ka ditu mulung halak sawer sepang nyawer teh teh hakeun
nuhun. Teteh hatur nuhun. Ieu sinjang bade dimanfaatkeun. Ieu sinjang bade dimanfaatkeun. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan Kasiran di dunia wal akhirat. di dunia wal akhirat. Insyaallah rumah tangga teteh. Insyaallah rumah tangga teteh bakal berpelukan deh baik terus kenging sinjang alhamdulillah sudah minta itu Ya. Bapak ya Pak Irma dua tilu dadah heula neng tong rusuh kedua dadah ya ke kamera nah beratnya Pak wayah nak mangga kalau udah Pak kalau sok Pak itu iya simpen payunan eta tas simpan di anak tos ulah digubrakeun Pak terakhir Pak si Neng tadi mah diibakan dibersihan teh ku sadayana hidup hiji insan anu ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten muslimah mayun ka apa sih sok kocorkeun geudekeun ulah disaatkeun Neng abdas niat dina hati anu suci rumah tangga teu mandang harta banda pangkat kakayaan tapi mandangna keikhlasan kariduan ti Allah Subhanahu wa taala niat ngabersihkeun niat susuci dina jiwa diri hidup sok tah hiji muslimah Neng anu sok ngalaksanakeun naon kewajiban hidup alhamdulillah hirobal alamin geledekeun Pak kocorkeun bae tong sok diseepkeun mohon bilih dianggo tamas ku tun sistem terus menolong wae sawer teh tabere puas ika isukan aya langsung enjing mah aya door prize cenah tuh katingali nyacu ku urang sadayana nu geulis ayeuna diniatan hate anu bersih susuci insya Allah naon rupi pada melang anu diatan ku hate anu bersih kalayan wening bakal aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala tos mangga mamah da di pangku atos ieu mamah itu manawi acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Asri Utami anu kasanggakeun ku alpuqahna Sanggarias Maharani anu alamatna ti Gardu Jaya jisin kuring anu mandu acara ieu tinantos aya kaluputan kalepatan bobo sapanon carang sapakan nada sitawaku anu kasuhun hatur nuhun kana parantosanana hayu ieu acara urang tutup ku ngaos hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.